nilai-nilai Islam teh sebenarnya aja nggak efektivitaskeun pegawaian. Tapi lamun ayeuna aya Kanjeng Nabi membuka layanan konsultasi pusing masalah receh wae pasti dicurhatkeun ku jalma. Saya akan melaksanakan tugas saya waduh mementingkan kepentingan umat waduh itu Gusti teh nyumpahan ka zaman modern teh positif atau negatif. Ronda Makin malam makin dalam. Saderek sapara kanca ada udah jeung sumping kasadayana nya wong ayeuna arurang ngaronda deui terus satu karasanya Kamari partai kamari jemaah ayeuna geus jemaah deui aduh memang ini jadi semacam naonnya ya bapak mah asa ngarasanya hari-hari teh asa tereh gini kan euy nya. kamari anyar keneh Agustusan ayeuna beut geus 2020 genep. Astagfirullahaladzim. Nah, kita ngobrol kita deh karek kamari orang ngomong kieu geus ti Agustus deui teh. Ya waktu luar biasa cepat jeung luar biasa gancang asana teh asa geus asar deui geus magrib deui Geus Jumaah di wae. gitu. Padahal itu tos minggu kasabaraha ieu ngaronda teh kalima ka genep Genep gitu. kagenep asa namanya kamari penginten kumargi paderi nu banyak kegiatannya dengan waktu nu tapi da asa teu rilanya asa karek kamari eueuhna teh gini enak hadir deui di Alhamdulillah di tengah-tengah orang sarerea. mudah-mudahan tetap sehat jeung damang paderi supados ngiring ronda wae orang kamari ke kasumpingan nu ti kota ayeuna balik deui pembahasanna sareng paderi soal waktu nu begitu cepat Karaos gitu ya. karaos asa kamari nganaungkeun biasa penting gini nganuna ronda Nya, nuna radio na radio. ayeuna mah geus segala rupa dina YouTube Aduh, aneh-aneh enak. aneh-aneh wae tapi jang ya tahun baru 2020 genep biasana ya budak ngora naon wae jang Aduh. yang harapan tahun lain yang harapan ker dina tahun 2020 genep di awal-awal karek tanggal 2 tilu aya tilunya tanggal tilu ya biasana budak ngora naonan Udah orang mah tahun baruan liburan. heeh Terus pasti etanya liburan sih inti nama gitu. liburan itu Mengawali tahun. sugan eta ada mal naon bahasa budak ngora teh Resolusi. oh resolusi Nah, jelas eta resolusi. Pomo we meureun eta mah budak orang mah. Katanya resolusi akhirnya di Jion kayak tahun harapna teh resolusi teh nu kamari deui gitu. Nyeun deui. Dacan kacapai nu kamari. Terus resolusi teh Bahkan di-upload. Waalaikumsalam. Aduh. Kan diupload resolusi lagi gitu. Aduh dipamerkeun. Sanes di pigawe. Sanes. Peryogi kanggo konten di tengah tahun mah poho. Hmm. Akhir tahun teh dibuka deui. Oh iya Jang resolusi. ieu hareup deui. Oh, Hareup deui. Waktu teh gancang. Budak orang mah enak keur persiapan resolusi. Resolusi. Nah, ieu soal waktu lah jang ya. Ulah jauh ka mana-mana ieu soal waktu heula cuang taroskeun ka Paderi. Ieu kunaon sababna? Waktu gancang Paderi. Asa rusuh kuwi. Perasaan teh. Leheungnya dia kakarak ge kamari Agustusan ayeuna geus tahun baru deui leheung anu tos keluarga mah kakarak ge kamari setoran BRI akhirnya kudu setor deui leheung keneh eta Oh iya kalau sabulan aya nu leuwih puyeng deui kakarak ge kamari KNBK isuk kudu ka Bank Emok mayar. Aduh. Jadi lain tereh deui eta mah diudag ku waktu diudag-udag ku waktu ngan abi kantos ngarasakeun waktu teh asa lila eta keur naon tah Paderi tah waktu lila kitu basa lahiran budak kahiji kan ai lahiran teh bapak-bapak biasanya sok cicing gigireun istri biasa posisi teh geus di kieu ya dukungan emosional gitunya kanu janten istri santeuna poe eta mah segala agenda diliburkan kan gitu da bade nyarengan istri apa sih dikit acan lahir keneh keluar ngaleungitkeun ka pusing bari ngaroko di rumah kumaha sebenarnya keluar teu acan
ngantosan deui atos teu acan salila cina eta waktu jadi mun tadi mah asa tereh justru abi pernah ngerasakeun asa lila angot lamun ngiringan seleksi tertentu kan aya pengumuman ya kelulusan benar pisan. pelulusan teh tanggal 31 misalkan dan geus tanggal 31 di dago-dago dina menit ka menit dina menit ka jam teh asa lila pisan teh keluar ya pengumuman teh semara bola hayam ditingali HP can aya keneh pengumuman mandi heula dahar ka ditu ka dieu luntang lantung Ditunggu-tunggu ya waktu ditunggu-tunggu gila artinya kan itu tergantung naon nu dialami ku orang bagi nu boga hutang makan asa tereh ka kamari setor geus kudu setor deui tapi anu keur ngadagoan sesuatu siga tadi ngadagoan lahirna budak asa lila pisan kabayang lamun pembalap lap kahiji geus aya di posisi kahiji asa lila pisan ieu kan akhir lap teh asa lila pisan hayang teh geura tadi gitunya tereh gitu nah jadi tergantung posisi eta mah sebenarnya da ari waktu masa kitu-kituna saminggu 7 hari sehari 24 jam sajam 60 menit semenit 60 detik kan sakitu-kitu nah tiba heula gitu zaman baheula na sebulan sakitu-kitu nah kan kadang-kadang ngerasa tereh ngerasa lila teh berarti kan berhubungan aja psikologi waktu ya psikologi apa dari aya psikologi waktu eta tapi aya deui anu ngarasa tereh naon bisa jadi nu ngarasa saya karek kemarin tahun baru 2025 akhirnya 2026 kunaon ngarasa tereh nu didagoan setoranan abi mah tapi eta nu jadi bingung teh nah kunaon nu bisa tereh apakah mungkin karena abi teh sadar ngajalani hirup teh sehingga ngarasa tereh ngalguluy di nu ngabuburu nu keur digadag-gadago tapi waktu asa tereh gitu ya kemungkinan teu sadar gitu kemungkinan bisa jadi kompleksnya soal waktu teh sebenarnya mah luar biasa kan kumaha bahkan kieu nih hari bulan puasa oge nya di jam 7 ke jam 11 berang mah asa tereh pisan gitu eta ngadaguan di jam 5 ke jam genep masih lila ngadaguan adzan maghrib dari ya non buka puasa nanti bari ngadaguan cai dengan keadaan Allahu Akbar gitu mana resolusi tahun ini naon beunghar tahun kemarin sarua baru bener geus kencang tapi ya tercapai tuh hari duit mah aya gitu hari beunghar mah eueuh gitu mungkin aya karena 2 tahun ka tukang resolusi abi di tahun 2022 itu lulus tahun ayeuna 2022 teu capek deui tah udah 3 tahun tapi kan tahun ayeuna 2022 ngarasa gila aing naon resolusian sih teh aya gitu teu aya nu dicapai hiji-hiji pun meureunana kieu resolusi ka mana leumpang ka mana bisa jadi kitu jang nya benar eta nu jadi penghambat nah ternyata ada kesia-siaan nu ku urang dilakukeun teh anu kahayang lulus kuliah tapi ka kampus ge tara manggihan dosen eta keur koreksi dari sarangan bae aib ge lah ka kampus ge tara manggihan dosen boro-boro manggihan dosen kontak dosen ge tara kaduana lieur deui ke ku sagala aya teu boga duit dan lain sebagainya ya kudu neangan gawe segala rupa pada akhirnya kacau sirah teh geus teu mencapai we eta resolusi itu. nah ayeuna lamun ningali dina jam analog kan aya jarum jam anu panjang aya jarum jam anu pendek aya angka jarum jam eta kan terus menuju waktu anu nambahan jam hiji karena jam 2 kan gitunya terus mencapai puncak balik deh ke hiji tapi aya anu henteu diperhatikan kurang titik tengah kunaon jam eta terus berputar sama mah ya pada aya titik tengahna
aya anu dijadikan fokus, Poros lah gitu. aya poros. Abi ngabiasakeun diri bade mangkat di mana pasti ti bumi, uih di mana pasti ke bumi. Henteu kieu ayeuna mangkat di bumi ya balik ke Pademangan, kayak ti Pademangan aya agenda sanes langsung we. Henteu abi mah sok uih heula ke bumi. Nembe minimal mah henteu hadir secara fisik, hadir secara beja. Jadi ngajadikeun hiji poros. Sehingga henteu acak-acakan. Sehingga henteu aya bahasa tereh jeung Lila. lila da sakitu-kituna teh eta deui waktu mah kan sakitu-kituna. Perasaan urang kan anu mempengaruhi naman. Abi masuk kana hiji keterangannya dina Al-Qur'an. Orang geus apal sararea ayat nu eta. Ayatna pendek masuk dijadikeun babacaan sapopoe wal asri. Lamun orang muka Quran artina teh kan demi waktu. Biasana orang ngaitkeun kana kedisiplinan. Kalau dikaitkan karena keterangan anu lain bahwa waktu teh seperti pedang. Lamun orang teu bisa ngamanfaatkeun waktu, pedang eta bakal nebas urang kan gitunya sehingga orang binasa. Tapi aya oge makna-makna anu lain demi masa. Ya. Tapi kan sakitu-kitu apa? Aku abi jalan nyepan. Wal asri eta kan bisa kieu artina demi zaman. Lamun dituluykeun demi zaman modern. Sebab ketika turun awal asri baheula artina demi zaman jahiliyah. Kadiekeun demi zaman Konstantinopel bisa jadi kan gitu. Demi zaman Cordoba, demi zaman Eropa, ayeuna demi zaman Nusantara kan gitunya. Tapi abi memaknai demi zaman modern. Nah, nu jadi pertarosan zaman modern kunaon disumpahan. Di demian. Kan ari sumpah teh aya dua. Contoh orang kakarak jadi pejabat kan sok disumpah. Sumpah Demi jabatan. Allah, saya berjanji saya akan melaksanakan tugas saya bari malaikat yang ngalelewe di luar teh waduh anjing. Inna sholati. Kita roong ku sararea teh tinggal itu jam keur ngawaduh cenah. Saya akan melaksanakan tugas saya waduh, mementingkan kepentingan umat waduh. Aduh, eta malah ikut yang anjing gitu. Bisa percaya Kelepasan saking kukeul gitu. Kana sok dilalantik. Nah, eta anggaplah sumpah positif. Tapi kan aya oge sumpah negatif. Siga urang keur enak-enak ngobrol kieu. Aya motor RX-ing. Sumpahan eta anu naik motor. Sing labuh sia head kan gitu. Nah, pertarosanana ieu zaman modern disumpahanana positif atau negatif kan gitu. Gusti teh nyumpahan ka zaman modern teh positif atau negatif. Tinggal ditinggali ayat selanjutnya kan gitu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Jadi sumpahna di dieu kan sumpah negatif bisa jadi. Bisa jadi kalimatnya bukan demi zaman modern. Bisa jadi syukurin. Kamu hidup di zaman modern. Bisa jadi puas. Bahkan lamun make bahasa Indonesia leuwih make bahasa Sunda leuwih ekstrim. Hakan kusia. Hakan kusia sia hidup di zaman modern. Di mana hiji zaman tidak menentu, di mana hiji zaman tanpa kenabian, di mana hiji zaman tafsir Al-Qur'an geus mangrupa-rupa, informasi geus sing saliwer teu pararuguh teuing mana nu bener teuing mana anu salah. Omongan jalma geus bisa dicekel. Berarti kan ada distrust tadinya. Baheula kan pusing-pusing saeutik. Ngobrol kan Nabi, kanjeng Nabi ABC permasalahan orang. Kieu saya nama. Kan aya petunjuk sakitu. Tapi lamun ayeuna aya kanjeng Nabi membuka layanan konsultasi. Pusing masalah receh ge pasti dicurhatkeun ku jalma sabab mentalitasna jalma ku masalah anu teu sapira ge puyeng. Kanjeng Nabi abdi kedah kumaha lulus kuliah. Aya lapor Mas Wapres. Eta abi eta abi. Kanjeng Nabi eta kabogoh teh teu ngabales wae ah. Cik atuh.
anak alamu biumuri dunia kamu gitu ya. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu lah yang segera diceritakan. Tapi gitu membuka layanan itu gitunya. Iya. Iya wapres membuka layanan itu. Coba pernah dicobaan tuh, aya balasan sama sekali gitu. Oh, balasan dia itu teh. Alasannya kan karena terlalu banyak yang sentena kan standar prioritas. Nah gitu berenang itu mah. Jadi memang Abi melihat sudut pandangnya kerugian-kerugian eh, banyak dialami ku arurang khususnya antara hubungan manusia dengan waktu. Kerugian didinya nu jadi pertanyaan. Kerugian naon sih nu paling besar atau nu mendasar gitu di jelema? Nah, akhirnya kia seorang pembalap tadi kembali ke pembalap, dia hanjakal henteu leuwih cepet sadetik daripada lawanna. Ya. Kabayang teu dihanjakal dengan sadetik Hmm. si lawanna mah 3 menit kurang sadetik. Ta manehna 3 menit pas. Iya 180 tahun ya. Teka. Iya. Sadetik ieu urang aja kalau ya. Sadetik hanya kalau orang terlebih cepat daripada ikan berlulusan jam waktu. 0, bahkan ya supaya 0, Ibu-ibu ngegoreng tempe hanjakal lain mah di menit nu tadi ngangkat tempe teh kalah menit nu ayeuna jadi kumaha Tutung. tutung wah leung eta mah samenit aya deui misalkan teh jama keur gering parah dibawa ku ambulan ternyata jalanan macet kununa datang ke rumah sakit jam 10 pas ieu kalah jam 11 telat sajam sehingga pas asup ka IGD les si pasien eta maut hanjakal sajameun tah hanjakal sajam lebih telat namun tadi hanjakal samenit lebih telat anu hanjakal sadetik lebih telat akhirnya kan tentang pemanfaatan waktu ya efektivitas waktu jadi jalma ngerasa rugi karena aya efektivitas waktu nu teu bisa dimanfaatkeun naon bae eta mah konteksna kan beda-beda. Jadi eta kan tadi kan carita hanjakal tengah jahit hanjakal lila teuing teu dijahit tadi tutung. Hanjakal sadetik deui padahal mah. Berarti ada yang lebih parah ini. Kumaha mun iya orang jadi ngaragap diri nya. Ieu mun hanjakal 15 tahun kan peureus eta kana diri. 15 tahun hanjakal diri lagi. Lain 2 poe. Iya nu 180 tahun tinggalin butuh hanya kal. Kan Pendidikan Indonesia kan 180 tahun tinggalan daripada negara lain gitu. terus satu Sok rada reueus geuning jang mun ngomongkeun waktu teh. Jadi naonnya euy? Kudu butuh iya Pak Dari ya, butuh bagaimana kemudian metode ngahanca resolusi Pak Dari. Budak orang kan resolusi 2020 genep teh resolusi 2000 eta teh. Resolusi 2002 eta teh 2020 genep teh. Asana butuh metodologi kumaha kan jieuna mah sederhana mencekal tinggi bahala pek gawean. Ngan hese eta kana alam pikir remaja teh bos. Iya menurutnya kata ya lamun dina balap mah tadi lamun tinggalin sadetik teh di lap selanjutnya itu bisa kembali lagi berlatih dan aya pelatih nak salib sih iya di tikungan sabaraha salib iya pakai gigi sabaraha dan lain sebagainya dengan teknik-tekniknya gitu persoalannya di kehidupan orang ayeuna orang kan mengalami lamun ayeuna kieu misal kondisi mental orang itu berat drop di bawah lamun dibandingkan yang nu lain mental orang tuh udah ada di bawah tertinggal kan butuh pendorong jadinya butuh tempat curhat konsultasi jadinya orang jadi kalah kelimpungan
terus karena trauma misalkan jadi tidak trust lagi ke batur. Ya. Da baheulana pernah misalkan loba di bohongan, loba di hianatan, loba dan lain sebagainya, sehingga ketidakpercayaan ka batur teh meningkat. Urang teh kelimpungan ayeuna teh ning tidak percayaan karena kahirupan aing teh apakah sukses kumaha sebenarnya. Urang ngalakukeun step kahiji ge, tahap kahiji ge bingung. Da sieun teu sukses, teu percaya karena keayaan dunia ieu gitu. Cari itu RT mah euy. Teu bisa ngajawab eta mah euy. Waktu mah asa berat ke. Ari Pak Bos. Waktu mah. Masalah resolusi tapi abi mah jadi karena Gen Z mah kahayang teh instan segala rupanya. Jadi kadang-kadang resolusi nu disusun teh pencapaian kabeh lain no? lain tahapan, apakah setahun bener rek hayang beunghar setahun mal mungkin kan berenang beberapa orang gitu. Iya Gen Z nyusun resolusi setahun beunghar eta mah pencapaian kuduna targetan gitu nya kuduna Oh, usaha nu kayak dilakonana. nah kuduna mah kitu meureun nyusun resolusi teh ya Pak RT. Jadi ulah Naon naik dibawa. lain hasilna Naon naik di ikhtiaran gitu. 2026 nyusun teh 2026 iPhone 17 Pro 2000 ulah gitu berarti nya usaha naon nu dilakukeun berarti kudu mah sigana nyen resolusi teh kitu ulah capaianana bisi stres gitu kok mau satahun dia nyen resolusina satahuneun hayang ieu hayang ieu aduh Bisa jadi eta nu mentek dipopoh resolusi teh karena kalah berat naonna gitu kan. Mending dipohokeun we gitu lempang di biasa. Jadi momen tahun baru teh momen nyen resolusi, hari-hari selanjutnya momen liar dipohokeun nyen deui ke tahun hareup. eta gitu Nah, ieu kan berhubungan oge jeung komitmen, jeung niat. Niat teh sebenarnya kan gitu. Bener, Udah bener, kita bener. teh ulah tepikeun ka kieu 2025 pencapaian beli HP iPhone. Pas tanggal 28 can kabeli keneh. Dirubah jadi meuli naon? Meuli casan iPhone. 2025 Casing. tujuan menikah. Tanggal 30 hiji jam 11 peting ternyata acan wae nikah awge encan ngalamar-lamar acan. Diubah jadi 2025 menghadiri nikah. bener Jadi dirubah di injury time tujuanana teh nu tadina tujuanna nikah kalah ka menghadiri nikah. Nu tadina tujuanana meuli HP iPhone kalah ka jadi meuli casanana casingna sakeun. An persoalanana bisa jadi oge dina niat. Jadi kan lain 2020 genep akan melakukan apa? Ya. Tapi 2002 genep akan melanjutkan apa? Perjuangan hanca anu geus dilakukan sebelum-sebelumna. Benar. Berkesesuaian henteu ikhtiar nu ena dilakukan teh jeung ikhtiar sebelumna. Berarti kan tujuan geus ditetapkeun teu jauh-jauh hari. Jadi kayak heula apa dari niatnya berarti tujuan niatnya berarti diharap Pak dari atau kumaha? Nah, kalau baan jalma kan kieu nya. Contoh awalna eueuh niat sama sekali jadi kepala desa. Iya, sok rada pikasirnya bisa mengelik ya teh. Secara turunan turunan jadi kepala desa, secara kapasitas tidak menunjang untuk menjadi kepala desa. Dina waktu-waktu terakhir sapoe deui terakhir pendaftaran kepala desa aya nu ngarorojok. Sigana akang pantas jadi kepala desa tina dedeg pangadegna. Aduh. Tina pengalamanana tina segala rupana aya nu ngecom gitu. Akhirna manehna ngarubah niat. Sapoe tuluy daftar, tuluy jadi puyeng. Tumiba we kana katerangan. Naon bae anu dicekalain ku ahlina Hancur. tunggulah kehancuran karena tidak dipersiapkan ieu komponen-komponen anu menunjang kana eta. Nah ieu ge kitu pedah we nempo nu viral ayeuna HP teh iPhone. Jadi cita-citana hayang iPhone teu ngukur diri pagawean gajina sabaraha bisa diberehin teu ku kolot. Ulah tepikeun ka kan aya carita di lembur abdi ge aya hiji budak orang lembur
nya ai orang lemburnya biasa we kahirupan teh siga orang lembur gitu ngukur karena kemampuan diri ngukur karena kemampuan keluarga ngobrol ka mamahna mah pokoknya mah di tahun baru ayeuna hayang dua hal naon nah cek mamahna naon ada kahiji hayang dibehel kedua hayang meuli HP iPhone cek mamahna insyaallah dicumpon anak nyopotkeun heula kakak itu dina hari oh meureunna jang meuli aya iPhone mah meureun kudu make kakak jeung KTP meureunna nya siga meuli motor da HP-na mahal kitu teh siga HP Cina gitu Infinix pangmawakeun ku budak eta teh sakantanan sareng tipekna ku aing dicoret jadi kartu kakak bekah yang bisa jadi budak teh cenah teh ngukur kana kemampuan kolot yang dahar sapopoe gese maksudna kan teu cukup aya kahayang gitu maksudna teh bisi tadi ngabelokeun kahayang di injury time tuluy we ketika henteu kacumponan ngobrol kieu deng Gusti nasib teh kieu-kieu teuing aduh syafaat Rasulullah teh geuning teh turun ka urang Ini nyalakeun Rasul ya. dinyalakeun Rasul jeung Allah kambing hitam leuleuh pan kambing hitam gampang lah eta mah wah ngontrong kenapa dari tadi sedikit obrolan nu menarik ya jadi lain nyieun resolusi mah tapi nuluykeun gitu maksudnya nuluykeun hanca lamun ayeuna urang geus lab sabaraha lab 3 pencapaian di lab kahiji kadua kumaha itu tadi kurangna naon dina lab kahiji lab kadua sehingga dina lab katilu ieu ek memperbaiki naon ngamina engke di lab kaopat jeung saterusna urang bisa aya progres kan gitu da judulna ge ayeuna keur usum nu disebut berkelanjutan kan gitu lain kakarak mulai mun kakarak mulai ayeuna memang dalih tidak ada kata terlambat itu bisa tapi lamun diterapkan hayu wae tidak ada kata terlambat ilah melanjutkeun gitu kena naonan berbeda naonan salah nempatkeun keterangan kan aya keterangan teh aya objekna ajang saha eta keterangan teh jam hari ngobrol aja guru mah hal-hal nu berat jadi rada hampang waktu teh kan asa reus kadang-kadang teh oh ternyata kieu aja entahna iya asa enak ieu naon ieu hanet cik esan cik naon ieu naonnya tadi canak paderi da tadi teh tos dieu teh nu saya pati paderi kita berdiri ukur berdiri hanet benar aku ngarondap penting mah jahe ieu mah ya jahe nu kitu tah Canda hera. rempah-rempah ya mah rempah ya rempah Portugis Waduh. di mana paderi tah eta pertarusan saya ka Cida jantan wargi teh nuju ngarintis usaha dina bab minuman sareng makanan aku kukusan aya bolet aya cau Besep. minumanana rempah-rempah tina hasil bumi Nusantara asli warisan Portugis nu mantak Eropa ka dieu teh ieu tah eta bala Eropa ka dieu teh hayangan rempah-rempah namina teh arum rempah di sekitaran kota Ciamis mah tas tararangeun lah gitu insyaallah asup angin mah ku eta abi ge puguh ieu di jejeke teh aduh cuaca nu dipanas kieu minuman favorit menentu cuacana cuaca nuju tiris kieu ini jadi nuju panas tadi teh panas HP Waduh. ngaleut jahe aduh maksud jadi Portugis ka dieu teh gara-gara ieu terus melak sawit Portugisnya bahaya iya dipohokeun sawit di udang ya kemah masa paling mana ieu pada masalah paling arum rempah teh paling mana pilih jadi salah caket Jogja Ciamis aya caket rumah sakit RSUD Ciamis aya di alun-alun aya ronda teh atuh di luar sana ulah eta mah gede enggak kan di tengahnya yang ronda di luar tempat tiris eta mah nganetan enak rempah-rempah Portugis lajeng pada tadi soal naon namanya teh sanes paniatan duh hilap deui bapak sustainable nya tah nuluykeun gitu tah nuluykeun abi ningali ieu masalah jadi nilai-nilai Islam teh sebenarnya aja ngaefektivitaskeun
pagawean ayeuna ku kata jujur we ku hiji kata jujur itu ngefektivitaskeun SOP berbagai SOP anu berjilid-jilid misalkan anak abi lamun ujian eta kan sok aya pendahuluan anak diawali dengan baca bismillah dilarang menggunakan AI Yang mencari. parafrase bukan itu mencontek plagiarism. eta kan semua urusan Jujur. ku aya kata jujur mah efektif kudu loba SOP maksudna teh ayeuna nilai-nilai Islam nu lain deui misalkan teh dengan kata etika akhlak teu kudu aya kode etik guru kode etik pegawai anu berjilid-jilid eta harus datang tepat waktu pan pegawai mah kudu datang tepat waktu meureun dilarang pulang sebelum waktunya memang gitu meureun bekerjalah dengan profesional memang kudu gitu nah artinya nilai-nilai Islam ieu teh kan ngefektifkeun loba pagawean lah sebenarnya mah lamun dipake Iya. nah begitupun dengan konsisten istiqomah sustainable iya kan ngefektifkeun pagawean matak aya keterangan al istiqomah tu khairum min alfi karomah ari istiqomah teh leuwih alus tinimbang 1000 karomah berarti eta nilai konsistensi teh model kumaha gede na eta nilaina prinsip-prinsip anu luar biasa kaya akan makna gitu sabalikna lamun teu konsisten berarti aya akibat anu bakal ditanggung ku urang lamun make istilahna Islam lamun nuluykeun parentah Allah kan gitu bakal menang pahala lamun ngajauhan tina parentah nyaeta ngalaksanakeun larangan bakal menang siksaan contoh misalnya aya hiji warung maju ke cida eta dibangun ku hiji bapak-bapak ti nol ti mimiti meuli mie sadus tepikeun ka jadi toko kelontongan anu sagala aya mawat bapakna dituluykeun ku budakna teu kudu ngadaguan 5 tahun satahun awal oge sepi kunaon model kitu kan gitunya bapakna boga niat lamun aya niat eta diturunkeun teh ka budakna kan bisa jadi poho eta teu di konsistenkeun teu dituluykeun teu disustainablekeun ke budakna niatna hanya sagenerasi bahkan sanes cuma dina urusan bisnis seueur pesantren anu generasi kedua pareum kunaon kayak ieu bapana poho nuluykeun niat atau kumaha bapana hayang boga niat kieu ieu kan ulah tepikeun ka eleh ku orang luar orang Toyota produk paling populerna mobil sejuta umatnya Avanza itu terkenal mobil sejuta umat atau Kijangnya ternyata Kijang teh singkatan kerjasama Indonesia dan Jepang jadi ieu lah mobil Kijang payu kan di Indonesia turunan Kijang teh salah satuna Innova Avanza eta turunan tina desain tina Kijang kan gitu. Toyota teh tadina nama mesin tenun paragi nenun baju jadi ketika didirikan tahun 1803 awal lama eta teh nyieun mesin otomatis tenun jadi ningali aya nenun teh sok manual hayang tereh dituluykeun ku budakna budakna tetap konsisten sustainable istiqomah ngajalankeun visi misi bapakna nyaeta ngembangkeun perusahaan anu ngaranna Toyota. Tapi aya peluang lain. Naon? Otomotif. Maka tahun 1933 aya niatan hayang ngarobah si tadina perusahaan tenun karena perusahaan otomotif. Ngayakeunlah divisi karena produksi otomotif. Hiji 833 teh. Hiji 835 katarak ngaproduksi mobil kahiji. Nah, iya aya poin kedua ieu anu tadi can dibahas. Bukan hanya konsistensi. Tapi si anakna ieu mampu membaca zaman. Mampu membaca peluang. Progresivitas. Akhirnya keberlanjutan atau menuju perbaikan anu lebih bagus. Lain mempertahankan kan kadang-kadang sok aya nu kieu. Punten-puntennya ieu mah. Da abi mah dunia nanti dinya cek kiai sepuh wayahna ulah aya sakola pesantren ieu mah wayahna ulah jadi yayasan
ku budakna ditelan langsung eta teu dipunya heula tuluy we teu ngayakeun sakola teu dijadikeun yayasan ai usumna ayeuna budak teh masantren bari sakola akhirna wajar tadi pareum lamun tadi mah analisis kahiji teu nuluykeun niatna karena budakna kalah gawe di mana ternyata terlalu saklek istiqomah teh diartikeun keras kepala mandeg lain keberlanjutan anu progresivitas gitu. Nah belajar tina Toyota orang kan bisa ngalanjutkeun niat teh lain cuma sapoeun 2 poe tapi berabad-abad gitu beratus-ratus tahun sami sareng alma mater abi di Darussalam kabayang niat nama Mama Padil siga kumaha baheula ketika di Masjid Cidewa keneh tepikeun ka ayeuna ka generasi katilu mulai ke generasi keempat kan semakin berkembang niatna kan lain niat nu pendek nawa itu pengawasan diniyah kan lain gitu nawa itu Universitas Islam Darussalam sigana eta diniatan ti Mama Padil generasi kahiji gitu. di generasi kahiji mata ke generasi keempat ayeuna kan kakina kuat. Nah, eta sami sareng Hapart. Hapart dia tadina pasantren Kristen. Iya. Pesantren Kristen lah nya amena gampang ngajelaskeunna. Siap dari Tuluy jadi universitas terkemuka ayeuna. Nah, sayangna di urang pesantren-pesantren anu tua itu teu melanjutkan eta jadi universitas. Kantun dibaca ku budak ora dina bilik-bilik pesantren. Karya Cak Nur. Ulah naroskeun Mama Padil maca buku eta atau pintu sudah pasti eta masih kalau baca soalnya ahli ilmu tanggapan kira-kira tejang. Sajaman Mama Padil jeung Cak Nur. duka lah begitu terang Iya contoh ya Pak. siga sok aya bahasa cenah ai Firaun ulah ngaji jeung Qarun ai Firaun teh simbol kekuasaan ai Qarun teh simbol pembisnis dipikir-pikir emang sajaman Firaun jeung Qarun Kompleksnya dimulai pembahasan niat waktu niat jeung tujuan terus kemudian sustainable melanjutkan taya lanjutkeun ke orang tahun 2020 genap ya ayeuna dia keceplosan 2025 2020 genap eta kitu maksudnya nu dimaksud resolusi teh jeung elaborasi tadi cek Jang Hilman sebab-sebabna nu kudu di gawean mah ikhtiar sebabna gitu lain pencapaian kudu meuli ieu iya orang kudu tetap waspada terhadap kesadaran karena demi zaman modern hakan kusia tah masyarakat modern ya, kita jadi lanjutkeun gitu ya itu panginten badarinya coang Siap. lanjang deui ieu bade iya biasa menyanakan perelek ke saat eta kan coang ngumpul rada nyalsa lah ieu menyanakan perelekna tepati rusuh biasa mapahan lah biasa seperti biasa lah ieu sadayang sehingga itu panginten kabeh terus sadayana ngihilap subscribe Pancaniti ya. Setiap malam Jumatnya kita upload videonya setiap malam Jumat. Jadi tetap stay tune Pancaniti hadir di Jumat enjing. Turun pelawargi sadaya terakhir panginten badai nyuhunkeun quotes di Paderi. Quotes untuk merangkum semua pembahasan orang Paderi. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Paderi. jadi jangan menuntut apa yang kita akan dapatkan tapi lakukan apa yang seharusnya dilakukan gitu panginten lah